taun muncek bahasa ayeuna mah wabah corona jelema sarusah jelema baringung nu ieu menta tulung ka ieu nu ieu menta tulung ka ieu akhirna benang batuna eta awewe ceuk si eta awewe deuh kudu ka mana kaula menta tulung oh nya baheula teh asa aya hiji pemuda ngomong bogoh ngomong cinta ka kaula ngan ku kaula teu ditarima ayeuna mah keusik turun batu naik baru bareto mah teu purun ayeuna mah rek daek da boga pangabutuh gancangna cerita eta si awewe berangkat manggihan si pemuda teh. Hadirin kaum muslimin cing bayangkeun rek kumaha pibasaheunana eta awewe nu asalna nolak ayeuna narima jeung kumaha pibasaheunana eta pemuda nu tadina ditolak ayeuna ditarima bangunna teh model kieu bahasana ceuk si eta awewe duh Kang punten bae abdi tumorojog tanpa laratan datang teu merehi berti anggalna isi namah kagili-gili erak namah kabina-bina ngan ieu mah kajurung ku pangabutuh katitah ku kahayang pedah-pedah akang baheula ngomong cinta ngomong bogoh ka neng nepi ka akang ngaragrageun basa asal neng dek narima kana lamaran akang naon wae pamenta neng ku akang bakal disubanan ku akang bakal ditedunan nah aya keneh eta teh kan bahasa eta teh dina hate cek si pemuda kumaha neng asa mobok manggih gorowong oh cinta kenehnya cinta neng cek si pemuda cinta akang ka neng lir ibarat gula jeung amisna lir ibarat kembang jeung seungitna anu moal bisa leungit ku jalan kitu wae moal lentur ku rebuna taun moal laas ku jutana zaman dumasarkan hal eta akang gaduh pamadegan kajenting paeh ngabale bangke daripada cinta telaksana cek si awewe oh meureun Kang ari cinta keneh mah ka neng meureun naon we nu jadi pangabutuh neng pasti ku akang bakal disubadanan cek si eta pemuda demi cintaku padamu apa yang kau minta rumah baru bertingkat 2 mobil mewah buatan Eropa apa jalan-jalan keliling dunia cek si eta we itu semua tak aku minta naon weh Kang diberekna nya gancangna cerita cek si eta pemuda si awewe teh dibere duit 120.000 duit emas mun cek bahasa budak orang mah kieu aku kasih uang 120.000 demi cintaku kepadamu dengan syarat kita berdua berbulan madu di dalam kamar cek si awewe kumaha oke lah kalau begitu maklum ku duit bil fulus kuluhu lulus ma bil fulus kuluhu mampus ku duit sakabe urusan bisa lulus tanpa duit bisa sakabe urusan bisa mampus eta cek kaum materialistis gitu. Hadirin kaum muslimin kacaritakeun di jero kamar si eta awewe jeung si eta pemuda keur naon duka teuing keur naon ngan anu jelasna dina hadis dicaritakeun dina waktu si eta awewe jeung si eta pemuda di jero kamar bahkan si lalaki si pemuda teh geus nindihan kana pingpingna si eta awewe anak pok teh si awewe ngomong model kieu bahasana ya Abdullah hei Abdullah sing inget sing sieun anjeun ku Allah ulah wani-wani anjeun ngaganggu perkara anu lain hak anjeun yeuh syariatna urang di jero kamar teh tibang duaan tapi hakikatna mah tiluan jeung Allah sing sieun ku laknat Allah sing sieun ku siksa Allah cek si pemuda etah kaula begitu ngadengek kana omongan awewe model kitu reuas kacida reuas kabina-bina nepi ka kaula kabur ninggalkeun eta awewe teu toli kana naon anu ku kaula geus dikorbankeun tah. Hadirin kaum muslimin jadi si budak pemuda teh anu nomor kedua teh arek maksiat arek ngalakeun dosa gede arek zina tapi teu tulus syariatna ku omonganna si awewe hakikatna ku petulungan Allah ketika orang ninggalkeun pamaksiatan ketika orang ninggalkeun dosa gede maka eta termasuk karena pagawean anu hade alias amal hade gitu nya saenggeus beres si eta pemuda nomor kedua nyaritakeun kana amal soleh nah dulu si eta pemuda ngadoa ka Allah bari ngangkatkeun leungeun Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'i wajhika fa farjun anna ma fihi min hadihi sahra ya Allah
upami aya eta amal abdi teh amal soleh jeung semata-mata karena Gusti, mugi Gusti nyalametkeun abdi ti ieu guha. Kumaha? Pan hadarat sayan, pan pajarat sayan, anak gubrag teh eta batu anu tadi ngahalangan liang guha teh ngeser sayan saeutik. Kitu nya. Jadi bisa ngeser saeutik. Jadi berkahna nyaritakeun amal soleh, lawang guha nu katutupan ku batu bisa ngeser. Gitu lumayan. Tadi nu kahiji pemuda nu kahiji saeutik, ayeuna saeutik jadi dua etik.